ganjaranana. Cek Kanjeng Nabi, faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban taujaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamisikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pak ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga tah kitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tukang neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paes surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya jangan doakan baik ku kiai ngadakan ridho nah pada gedena ganjaranana sehingga orang mesti menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab apa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulya-mulyana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana nyaritakeun anak nyebutkeun anak mulya. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol tah mah geus.